Para wargi nu sami-sami ngabandungan dongeng, Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu judulna Marakayangan. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS di karaos para mitra nincak bagian ke-58. Atuh aya paribasa para mitra sadaya teuneun poho cenanya teuneun sampeureun tunda alaeun maksudna mah para mitra simpenan ataupun tabungan gitu nya simpenan ataupun tabungan janten urang teh para mitra ulah nepi ka nya teu bisa neuneun poho gitu janten pohokeun mah ditunda tapi hiji waktos upami urang prayogi geuning aya ieu si teuneun poho teh cenah kitu aduh aya sepuh baheula aya cengcelengan teh ayeuna mah seueur carana mangga nyangakeun mah para mitra nah bade nyimpen di mana nyangakeun eta mah kumaha saena bae para mitra ayeuna mah carana seueur bade nyimpen dina barang nyimpen dina naon nyangakeun kumaha cenah kahoyong bae margi ayeuna mah seueur carana mangga para mitra dongeng nu judulna nyaeta Marakayangan karangan Bapak Tatang KS urang teraskeun wilujeng ngadangukeun ayeuna nincak bagian ke-58. Para mitra anu mulya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Marakayangan. Ieu dongeng karangan Uat Tatang teu karaosnya para wargi ayeuna nincak bagian ke-58. Para mitra anu mulya mangga urang teraskeun deui hanca dongengna mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh dongeng dina akhir bagian ke-58 urang sami-sami ngabandungan para wargi sadaya nyaeta anu mana para wargi sadaya Neng Yuliani harita parantos dijemput nyaeta ku Cep Deni samalah kaonangan sagala mulih ti onangan nyimpang ka bumina Cep Deni kumargi aya kahoyongna ibu ramana Cep Deni sangka Neng Yuliani dijonghokeun gitu. Maksud sareng tujuan bade ditalek gitu tah. Ditanya naha ridho atawa henteuna lamun seug ditanyaan ku Cep Deni. Kitu ya para mitra ai Neng Yuliani teh sakumaha nu kauninga murangkalih nu dirorok ku Sobar. Janten upami pancakakina mah para wargi ai Sobar teh raina Amirnya. Amir gitu para wargi sadaya. Atuh para mitra sadaya oge Sobar teh minangkana mah adina Nyi Arnesa margi Nyi Arnesa tilas istrina Amir nu ampun pupus teh Amirna ditikah ku Juragan Komarudin kitu silsilahna para wargi sedengkeun ai Nyi Arnesa teh kagungan putra istri namina Nyimas Komala. Nyimas Komala ieu nu ngalahirkeun hiji murangkali anu memang dipalidkeun ku Bastari. Salajengna Bastari memang tos dihukum. Tah ngajelaskeun yen cenah murangkali nu dipalidkeun teh anakna Nyimas Komala. Baheula mah Yuliani teh dirorokna teh ku Nyimas Arnesa sareng Juragan Komarudi. Kumargi Ma Ursi anu ngabejakeun nalika Ma Ursi masih keneh sasarengan sareng Bastari ngawartoskeun ka Juragan Komarudin yen eta murangkalih teh nyaeta putrana murangkalih Bangor kitu da silsilahna teh dugi ka antukna mah Ning Yuliani teh dibikeun ka batur. Nah ayeuna dirorokna teh ku Sobar upami pancakakina mah para wargi sadaya Neng Yuliani ka Sobar teh hubunganna teh berarti aki kitu. Yuliani ka Sobar teh hubunganna teh aki. Aki tigigir mintanya para mitranya. Sohon. Aika Nyimas Arnesa nini kitu. Kasobar aki tigigir malah mah numutkeun pancakaki mah wajib wali eta teh. Tiasa dianggo wali. Kumargi pan Sobar teh raina Amir, aira Amir teh ramana Nyimas Komala, Nyimas Komala teh putrana
kagungan putra namina teh ieu namina teh saha para mitra namina Yuliani sanesnya teu tiasa rupina para warginya moal tiasa janten wali moal tiasa rupina ieu para wargi margi nu wajib wali mah rupina mah kana mikirna tarosin ka ahli para wargi ramana aya ramana pan teu aya da teu nikah atuh kumaha ya duh pancakakina ripuh ya para wargi ripuh ya pancakakina ya duh pancakakina ripuh kumargi memang ku bastari kitu ditikah kitu tak nyimas komala teh malah ditelasan pisan kitu mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Marakayangan karangan Watatang dina bagian ka-58 Torojol biwati mairan cai kana cangkir beling jeung kuehna sakeler. Neneng da manggelis, biwati nyolongkrong sasalaman. Pangesto bisa mulihna kumaha? Aya barakah neneng. Sanes ku kitu neneng meuni asa tamih bahenol we nya. Cek biwati. Muji bari nyekelan kana leungeun Yuliani. Ah si bibi mah. Yuliani ngagelenyu bari ngagilek. Atuh ngalingek pok pasastra wiguna mairan. Ari biwati kumaha nya genitnya menor gitu ide agan mah majalkeun teh menor cenah ide ganeng biwati lah hahai heuheuy wae pagawean teh nya saur ibu Karmini leos biwati ka tukang deui bari mawa baki urut mairan cai sok kadinya direut euis saur pasastra wiguna mangga mama temal Yuliani sirah mah tetep tungku lungguh timpuh namanya teh tasti uleman teh euy sareng Asep. Muhun ibu mung tadi saur Kang Deni dipiwarang ka dieu ku ibu. Laras euy tadi teh ibu wiat sangem ka si Asep. Maksudna bade aya obrolkeun ka euy kieu eusnya. Ibu teh tos aya kana samingguna merahatoskeun kaayaan si Asep. Katingalna ku ibu sering pisan amengan ka bumi atuh euy sok rajeun ka dieu. Sangem emutan ibu tangtos antawis si Asep sareng euis aya pertalian sajabiti kenal teh. Ku dasar kitu ibu bade tumaros ka euis eta kinten-kintenna pangemus euis kumaha. Upami si Asep aya harapan saterasna ka euis. Na teu kaabotan upami euis dipiharep saterasna ku si Asep. Anu dimaksad ku ibu mah sareng kumamana naros kitu teh. Di mana euis teu kaabotan kalayan bade nampi kana harapan si Asep tangtos ibu sareng Rama sareng mamana bade dedeuheus ka sepuh euis cobi kumaha kinten-kintenna na bade nampi upami si Asep bade miharep saterasna ka euis saur ibu Karmini mungaran tumaros mung meunang sakedapan mah Yuliani melenguk we can mere jawaban pisan ku dasar kitu pasastra wiguna mairan tumaros. Sok kewaler kadinya euis dong asa-asa nah bade nampi nah henteu dipiharep saterasna ku si Asep saur pasastra wiguna geus kitu mah kakara Yuliani nyarita kitu ge sorana semunga geter siga nu kasima nu mawi Kang Asep oge waktos minggu pengker kantos naros ka abdi ibu naros kumaha cenah si Asep teh ka euis teh cing carioskeun ka ibu naros kumaha cing carioskeun ibu Karmini netep sungguh naros kersah henteuna tema Yuliani ukur resah kitu kumaha ai waleran euy cing carioskeun ka ibu pokona mah blak-blakan we caritakeun ka ibu nah kersah nah henteu ulah didingding clear di sinang siloka jeung ibu mah blak-blakan carioskeun saujratna kitu nah kinten-kinten euy nampi teu kumaha mung sang abdi teh upami Kang Asep sakinten moal ngaraos lingsem mah kalayan moal ngaraos kaduhung bade mileuleungkeun abdi mangga wae jalan abdi mah sakieu buktosna kasebet jalmi taya kagaduh sareng sisip harti jadi kasimpulanna mah euis teh teu kaabotannya upami dipileuleungkeun ku si Asep upami anjeunna moal ngaraos lingsem mah kalayan ibu kalima marido kagungan mantu ka abdi mangga tema Yuliani nyaritana teu wani tangga. Kange ibu mah sareng mamana euis ye. Heueuh maksad teh ka euis mibarang moal ngabagel atanapi nolak ge moal. Nu hartosna gumantung antawis euis jeung si Asep. Mung kange sepuh mah sakadar masihan dua restu asal sing pada leres bade silih pika asih. Sing leres silih bela anana kalayan sing aya dina karepeh rapihan.
saur Ibu Karmini lajeng pasastra Wiguna mairan tumaros. Janten kersa euis dipilih leungkeun ku si Asepnya. Mohon sangem abdi ge mama upami mama kali ibu teu ngaros lingsem kagungan piminantueun ka abdi. Kasebat jalmi kirang kagaduh, temal Yuliani. Tetep tungkul. Nu teu sakumaha lila ti sabada Yuliani nyarita kitu. Cep Deni norojo lajeng calik gedengeun Ibu Karmini ibuna. Tak kieu eusnya. Upami euis laras-laras bade nampi atanapi kersa dipilih leungkeun ku si Asep. Saurkeun ka ibu sareng ka apa di bumi. Upami teu aya pamengan insyaallah dina dinten Minggu nu dipajeng ibu sareng mamana bade dedeuheus ka ditu. Nya maksada mah bade nyimpen carios perkawis si Asep ka euis. Rupina si Asep ge duka enjing duka pake totangtos ka ditu ngawartosan ka Ibu Rama euis. Mungku euis kedah disaurkeun heula sakumaha nu dimaksad ku ibu, saur Ibu Karmini. Amanat ka Yuliani bade dedeuheus sareng ka pasastra Wiguna carogena. Insyaallah ibu, temal Yuliani ukur sakitu. Tah kitu Asep dieu teh ibu tas tumanya ka euis dina perkara hubungan Asep jeung si euis. Saur si euis teh mangga teh teuing ari sakira Asep moal ngarasa kaduhung mamiharep ka euis. Ku ayana kitu bieu ibu geus amanat ka euis dina ditepikeun ka Ibu Ramana. Dina minggu ayeuna nu keur dipaju ibu jeung mamana rek ka ditu. Atuh isukan lamun eueuh halangan Asep ka ditu wawartos ka Ibu Ramana euis, saur Ibu Karmini bari ngaliri ka Cep Deni. Insyaallah Bu, baler Cep Deni ponok. Tos kitu mah jep sadayana jarempe ngajadikeun simpena tempat. Nanging teu kantos lami pasastra Wiguna nembe sasauran deui. Mohon eta mah kitu we euis saurkeun ka ibu sareng ka apa di bumi. Sok kadinya ngaleueut ayeuna mah. Ai sumuhun euis sok dileueut caina kadinya. Ibu Karmini mairan. Ditampi atuh ibu, mama. Mangga euis mangga. Waler pasastra Wiguna ceg Yuliani kana cangkir. Tuluy nginum kitu ge ukur saregot. Cag cangkirna dituna deui dina pisin kalawan pokna. Ibu punten sanes teh sono kumargi tosonten bade unyuk permios we. Yuliani nguniang nangtung kalawan nyolongkrong sasalaman. Atuh wios euis dah halodo ayeuna mah. Kumaha itu pun biang bilih dedeupeun ibu jalaran tadi ti uleman teh kantos karorompok heula teras ka dieu. Mangga atuh ari maksa bade mulih mah euis. Mung saurkeun ka ibunya sareng ka apanya. Insyaallah Bu mama, mangga atuh. Mangga euis mangga jajabkeun Asep bisingkeungeun di jalan. Saur pasastra miwarang ngajajabkeun Yuliani. Sok sanaos teu dipiwarang ge Cep Deni maksadna mah bade ngajajabkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waler pasastra Wiguna. Kitu deui Ibu Karmini ngawaler. Kalayan ngajajabkeunna dugi ka teras. Jerut Yuliani sareng Cep Deni lungsur teras angkat. Teu nyanak motor jalaran nembe di kumah. Ongkoh ti bumi ka bumina Yuliani teu sabara tebih, paling-paling 500 meter ngan kahalangan ku salembur. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga jerut Yuliani sareng Cep Deni lungsur. Teras angkat teu nyanak motor jalaran nembe di kumah, ongkohan ti bumi ka bumina Yuliani teu sabara tebih, paling-paling 500 meter ngan kahalangan ku salembur. Sadugina ka bumi Yuliani teh Cep Deni henteu kantos seueur saur mung wawartos tos ti uleman sareng Yuliani. Kalayan sanuk-sanuk wire Cep Deni tos nyanak Yuliani ka uleman. Atuh sobar teu naon-naon lantaran geus dibejaan ku rohaya pamajikanana. Tos kitu mah Cep Deni teras mulih deui ka bumina. Peutingna sabada salat Isya. Tur pada rarineh Yuliani ka karacumarita ka hareupeun rohaya jeung sobar indung bapa kukutan. Mohon ibu oge apa? Ibu nakang Deni teh miwarang abdi ka ditu teh aya kapriyogian ka abdi. Ibu rek sapopokeun nanyakeun ka Yuli eta aya naon cenah? Ibuna Cep Deni nita ka ditu teh Yul. Priyogi nama eta Bu naroskeun ka abdi. Nanyakeun urusan naon? Naroskeun perkawis abdi kekenalan sareng Kang Deni. Ari geus kitu? Mun naroskeun kersah henteuna dipilih leungkeun ku Kang Deni. Kumaha jawaban Yuli?
sakieu we sangem abdi teh mangga ari sakinten Kang Deni teu ngaraos lingsem mah kalayan moal kaduhung kena oge upami sakinten ibu kali mama ridho kagungan mantu ka abdi nu sakieu buktosna kirang kagaduh sareng abdi mah kasebat sisip harti. Kumaha geus dikitukeun ku Yuli? Roh hayang ngareret ka sobar salakina. Ari saurna teh ibu mah teu manang kana urusan kaayaan atanapi sisip harti henteuna, pokona mah asal bener-bener silih pika asih tu repeh rapi. Ceuk Yuliani ngajelaskeun, sakumaha kasauran ti Ibu Karmini atupok sobar ka Karamilu tumanya. Geus dikitukeun ku Yuli kumaha ceuk Ibu Ramana Cep Deni. Saur ibu nate upami euis laras-laras tos kerca dipileuleunkeun ku Asep. Insyaallah dina dinten Minggu nu bade dongkap bade deudeuheus ka dieu. Warek ngalamar lamun kitu mah meureun ibuna. Rupina kana kitu, Pak. Eta kumaha pangemut apa atuh? Nya teu kumaha ari anak urang jeung budak lalakina geus suka pada suka mah. Ngan saha nu baris ning hareupanana sabab apa mah teu bisa cumarita atuh. Ongko ancan ngalaman ari manurek ngalamar teh. Sok di mana biantara teh gegebegan apa mah lah nya kitu teh we meureun. Baheula teu kungsi dididik pikeun biantara. Da ieu nu jadi masalah pikeun apa saha kira-kira nurek narimana. Upami apa teu tiasa mah atuh sasauran kumaha upami muntang tulung atuh ka Pahamim. Piraku Abah Hamim teu kersaeun dipuntangan tulung ku urang. Nya teu naon ka Abah Hamim ge nya. Ane tarek disuguhan naon atuh lamun nu jadi teh mah Ibu Ramana Cep Deni kadarieu poe Minggu. Monya urang teh meuni kosong bolos strong pisan eueuh pisan susuguhna. Santeuna semah teh meureunan. Jaba indung datang indung bapana boa meureun jeung nu tetangga lagi ngarilu. Eta kira-kira sabaraha urang cenah euis anu rek ka dieu teh? Duka atuh pada teu acan ditangtoskeun. Nya tapi ketanglahkeun soal eta mah tanyakeun ka Cep Deni nya. Sabaraha urang naon rek ka dieu poe Minggu. Lantaran sahanteuna urang kudu tatan-tatan da ngaranna ge urang teh pribumi. Ai mah tetep kudu dihormat-hormat ku pribumi. Tak kitu nu matak euis. Nu penting mah upami seueuran mah bios urang tuangkeun atuh apa. Ceuk paripaos ngadamel soto atuh urang teh. Rek wayah kumaha cenah kadarina teh Yul. Sobar tumanya deui bari ngareret ka Yuliani. Ai waktosna mah duka tabuh sabaraha pa mung tangtos Kang Deni duka enjing duka pageto bade ka dieu ngawartosan ka ibu sareng ka apa. Nya teu naon ari Yuli suka mah dipiharep ku Cep Deni. Da tadi ge keur kolot mah nitah moal nyarek moal. Nu hartina gumantung kana pipikiran masing-masing. Sanajan ku apa atawa ku ibu dicarek oge. Nah, ari jinis pada jinis geus pada suka mah teu bisa majar kumaha. Sabab lamun dipaksa atawa boga rasa kapaksa engkena moal aya dina kaberesan. Dina aya itu ieuna nu jadi kolot disalahkeun atawa dibongankeun ku nu jadi anak. Da sok aya ketang aya keneh zaman ayeuna mah. Kolot teh boh indung, boh bapa nu mamaksa atawa nita kanu jadi anak. Sangkan daek boga jodoh kasih A atawa kasih B. Oge sok aya deui nu ngahalang-halang kana maksud jeung tujuan nu jadi anak. Ngan apa mah nu ngarasa bingungna teh ku ieu we patempatan sakira rupekna. Da saorana kasebut nu boga maksud teh teu nyaho sabaraha urang-urangna nu ngariung. Teu nyaho sabaraha urang-urangna nu ngariung. Asa pira ku urang teu cacarita naon-naon mah katatangga nu dareukeut sajabati kitu nya kudu we urang teh boga kekeupelan ibuna moal derek numpeng kudu ngadaguan heula pamere ti pihak lalaki atawa piraku urang kudu tog moal menta diheulakeun keur biaya salametan atuh keur ipekahna. Sedeng itu teh lain jalma nu sadarajat jeung urang beunang disebutkeun jelema geus nyacaka tina bab kadunyaanana. Dina aya maksud menta diheulakeun ge keur biayana salametan moal wani nyaritana. Bener ari bungah matur ngarasa bagjana nu jadi anak deet jodona. Ngan ku perkara nu dicaritakeun bieu keur apa teh bingung yeuh. Ceuk sobar ngarasa wegah memeh pek ngingetkeun kana kaayaan batan sakitu.
kumaha nu kauninga sobar ngarasa wegah memehpek ngingetkeun kaayaanan. Nah, nangange bingung-bingung teuing apana, matak naon atuh terus terang we sasauran. Mula abdi atawa apana wios Yuli cenah sasauran ka Cep Deni. Piraku Cep Deni teu ngamaklum kana kaayaan urang nu batan sakieu. Komo kitu anjeunna tos uningangeun. Rohaya siga nu ngagedean hate kanu jadi salaki. Eta kumaha Yul sanggup nyarita ka Cep Deni nu sakumaha dicaritakeun bieu ku ibu. Bang baluh urang babakuna mah da urang mah kaayaan kieu atuh. Sobar nanya kana pamadegan Yuliani bari ngareret. Insyaallah Pak upami teu kantenan mah waktosna salametan. Tos kantenan waktosna salametan maksad teh. Tembal Yuliani cukup nyebutkeun insyaallah. Nah Yuli sing bisa nyaritana ka Cep Deni nya. Oge ulah nyebutkeun ceuk apa atuh ceuk ibunya. Atuh bur oge da Yuli ge sanes murang kali alit. Tembal Yuliani terus ngampih ka kamarna sabab geus ampir jam 10:30. Atuh Rohaya oge jeung sobar salakina teu lila ngarampih ka kamarna. Isukna Cep Deni sumping ka sobar kalayan ngawartoskeun perkawis ibu ramana bade dedeuheus dina dinten Minggu bada asar. Atuh geus aya beja kitu mah sobar ini ka saurang sepuh daerahnya eta Kabahamim. Muntang tulung sangkan dina poe Minggu menta dipang narimakeun tamu nu rek ngalamar Yuliani. Gancangna ieu carita nincak kana poe Minggu anu kaayaan ieu sukene. Rohaya sibuk olah-olah dibantu ku 5 urang awewe tatanggana. Sabab mereka kasemahan kalawan geus aya beja. Ieu nu rek datang teh lobana kurang leuwih 20 urang. Nya jeung tatangana sobar anu nyaksian mah kurang leuwih 40 urang. Teu karasa waktu teh nyerelek nyaho-nyaho geus nganci kawanci asar. Det kocapkeun di tengah imah. Geus beres tur geus di amparan samak aya sababaraha heulaina. Atuh Bahamim anu rek ngamang narimakeun semah geus aya kitu deui tatangana kurang leuwih 10 urang geus nunggu. Harita Yuliani keur didangdanan ku saurang awewe make baju kabaya jeung samping malah dicindung sagala ditiung. Minca kana jam 4:04. Tamu tos sumping majah teh ukur 20 urang horeng ampir aya kana 40 urang. Puguh we sobar ada gempeur kasemahan sakitu ngalitna. Teu beda nu seserahan. Kalacat tamu arungah kalawan sasalaman ka pribumi. Sedeng Yuliani mah di kamar keneh. Harita Cep Deni salikna dihapit ku ibu ramana. Sedeng gedengeuna ramana saurang pameget tos rada sepuh. Minangka wawakil ti pihak sepuhna Cep Deni. Sanggeus tamu reureuh atuh nu kurang leuwih setengah jam. Pok wawakil ti pribumi tayalian Bahamim mungaran Cumarios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu atuh para mitra ngajawab ku waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meh bareng istri pameget harita teh ngajawab. Langkung ti payun simkuring. Kalayan atas nami Saiful Maksad. Ngahaturkeun wilujeng sumping kalayan ngahaturkeun nuhun kana kasumpingan para wargi sadaya. Kalihna ti eta teu hilap nedasi hapunten nu kasuhun. Khususna ti simkuring bok bilih kirang tata, kirang titi, kirang duduga prayoga. Sanggem kasar nama bilih aya saur teu kaukur. Aya basa teu diungang-ungang, oge ti pangersa Saiful Bet Sarimbit. Saurna teh neda agung cukup lumur jembar si hapunten. Dina kaayaan tempat anu sakieu daruratna, kalayan kirang nyugemakeun panampianana. Para wargi jaler istri anu mulia, simkuring teu hilap negerakeun puji syukur ka Zat Illahi Robi. Oge salam miwah solawat mugi dilimpahkeun ka jungjunan urang sadaya, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ka kulawargina sareng ka para sahabatna, kitu deui ka para pangiringna nu mudah-mudahan urang sadaya kalebet pangiring mantena, tur nampi leleberan magfirah ti mantena.
Para wargi jaler istri nu bagja kange simkuring moal bade panjang lebar nu dipedar. Wire kaseret ku waktos rupina kange naratas ieu permaksadan. Dicekapkeun dugi ka dieu bae heula nu salajengna simkuring bade nyangakeun ka sepuh atanapi ka wawaki ti pihak tamu nu tangtos sumpingna teh nyanak maksad utami. Tumali kitu sumangga waktos sareng kahormatan disumangakeun ka wawaki ti pihak tamu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitu kasauran ti saupul bet anu mungaran kalayan wawaki ti pihak tamu nembe sasauran. Para wargi anu mulia, Bahamim minangka Saiful Hajat harita teh para mitra hambian tara mungaran ngabagiakeun ka para tamu. Sabada Bahamim cumarios minangka Saiful Bet anu mungaran kalayan wawaki ti pihak tamu nembe sasauran ngucapkeun salam di tema kuno hadiran nyebutkeun waalaikumsalam. Saterusna eta ti tamu wawaki ti tamu tuluy biantara deui. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puja sareng syukur urang sangakeun ka Murbeng alam jagat raya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalayan salam miwah solawat mugia dilimpahkeun ka junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalih ka kulawargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'in-tabi'inna. Para wargi nu dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, simkuring sabada negrakeun puji syukur. Kanu kamantena teu hilap ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, bingah nu taya hinggana kana panampian sareng pangangken ti Saiful Bet. Hiji ciri urang minangka bangsa anu ngadut adat timur nyaeta urang ngayakeun manjangkeun silaturahmi. Tadi parantos disinggung-singgung ku sesepuh ti Saiful Bet. Saurna simkuring dongkapna ka ieu ngabantun maksad utama. Saleresna pisan simkuring sakulawargi ngaletngeun keuing ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang sanggem paripaosna. Sanes lantung tambuh laku sanes lunta tanpa sejak. Estu nungkus maksud ngeman maksad. Simkuring ka papancenan ku pundulur pangresana Bapa Sastra Wiguna. Mantena kagungan putra nu wastana Cep Deni. Saurna pun anak tos aya glentis ati. Saurna teh urang dieu aya harewos bojong parantos gaduh panyileukan hate kemang soca katuang putra nu jenenganeng Yuliani. Tumali kitu simkuring ka papancenan sejamang lamarkeun atanapi narosan. Ngutang tos setiap naros pasti aya pangwalerna. Nya ku dasar ieu pisan simkuring bade unyuk tumaros heula kanu janten ibu atanapi ramana. Nah leres kagungan putra nu jenenganeng Yuliani. Saur wawaki ti pihak tamu kayalan diwaler ku sobara ramana Yuliani mung hanya kal waktos seueur.